Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng akinya. Dina acara dongeng anu dipancar luaskeun ti kandaga kidagar spesial YouTube. Kumaha dalamang sadayana masih sararaum, alhamdulillahnya upami teu acan aya nu bolong mah. Mugi-mugi pamirsa sadayana dina sasih Ramadan ieu aya dina panangtayungan Allah taala teu kirang naon-naon sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki. Oge teuwih tina balai sarta dikiatkeun enggon ngalaksanakeun ibadah saumna. Amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh pamirsa neraskeun hanca dongeng warisan iblis anu ayeuna nincak kana bagian ka-80. Kumaha terasani lalakon urang Bandungan we sasarangan sakedap deui, tapina sadacan aki medar dongeng mangga. Ulah asa-asa pamirsa di subscribe heula, di toel tombol lonceng nanya supados saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi we sanaos barijeng basajan dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pangmeberah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang balerkeun kacapenya saparantosna sadirinten urang deka sabari saum oge mulangkeun katineung ka mangsa jaman kapungkur di mana urang teh kapungkur mah hiburanna ngadepong payunan radio ngadangukeun dongeng Sunda. Ayeuna mah dongengna aya di YouTube tiasa diputer iraha bae oge. Sabarasa nyangkolong kana waktu urang ngamparkeun di samakabuyutanana para samakna saur kolek candilna mangga kaparayun sadayana prung Cahaya bulan purnama sakedapan katutup ku kilatan warna koneng jeung biru. Saterusna sababaraha sapuan gelombang nuju ka hiji titik arah teu jauh ti hareupeun malaikat liang lahat. Ngadadak kadenge sora ngabledug tari kacida kawas anu rek nyowehkeun langit, ngoyageun kedung omo. Sawaktu sababaraha sapuan galombang sarta sababaraha sinar tenggelan sakti bentrok jeung kakuatan teu katempo anu nyamber pauntuy-untuy hasil tina usapan leungeunna malaikat liang lahat kana kitab hideung nu aya di sajeroeun bajuna. Awakna jawara bedog malaikat Arya edan macleng tarik sarta neumbrag salah sahiji batu cadas. Tuluy labuh getih beuki lobang ngucur tina baham jeung irungna. Dibelah kencaeun kedung putri sinting katempo nangkarak bengkang di luhureun keusik beungeutna pias bahamna nyemburkeun getih. Dua aki-aki beungeut mehong kasapu tarik mental ka tukang. Raden Mas handap bumi labuh diuk dua lengkah digigireun niluh padmi anu masih katotok can bisa gerak sanggeusna ngebentur heula lamping batu cadas. Sedengkeun Raden Mas luhur langit macelang tuluy awakna nubruk ka iblis rangkep jiwa. Eta aki-aki humarurung tina bahamna raragragan kayu-kayu panjang melengkung anu diliangan tengahna. Raden Mas luhur langit ngilikan eta barang. Haja huncup wasu aing teu bisa digunakeun deui ieu mah. Gerenengna tuluy malik ke arah Raden Mas handap bumi bari bahamna calangap. Kiwari ka tembong jelas. Lamun manehna teh teu mibanda huntu hiji ge alias ompong nu katempo ukur gugusina nu geus lemong ngeuweuh huntuan. Sementara di pentas hareup dihadang titilu jurusan nyieun malaikat liang lahat ngajengkang rubuh bari bahamna nyemburkeun getih.
pikeun sawatara waktu Gumara can bisa gerak. Hal eta teh teu leupas tina panalingaanna Ratu Panghirut anu keur ngumpulkeun sesa tenaga jerona. Sakadapan panonna ngulincer nitenan kaayaan di sakurilingna. Saterusna teu disangka-sangka Ratu Panghirut ngajengelek nangtung tuluy langsung ngolebat gancang karah ngajengkangna malaikat liang lahat. Sigana bae Ratu Panghirut geus ngetang kana sagalana. Sabab sawaktu manehna geus aya di gigireun malaikat liang lahat anu harita nangkarak bengkang. Dua leungeunna teh langsung bae ngolebat ka arah beuteung malaikat liang lahat. Maksudna mah pikeun ngarebut kitab hideung nu aya di sajeroeun bajuna. Gumara anu keur ngumpulkeun tanagana ngaranjug reuas. Tapi manehna geus elat pikeun mertahankeun kitab hideung tina samran leungeun Ratu Panghirut. Dina kayan kitu ngadadak hiji bayangan ngolebat gancang, hiji tajongan tarik ka cidang hanca kana awakna Ratu Panghirut. Hiuk bledag. Ratu Panghirut ngajerit tarik. Saharita awakna maclang ka luhur bari bahamna nyemburkeun getih. Sawaktu jeritana nangiles, awakna ngalayang ragrag ka jero kedung. Kejebur! Cai muncrat ka luhur. Delila awakna Ratu Panghirut katampo ngamang beri beheungna milai geus potong. Tajongan batur kana beheung Ratu Panghirut merek kasampatan ka Gumara pikeun bisa gerak. Malaikat liang lahat bisa ngajudi. Lamun hanteman batur ka Ratu Panghirut lain maksud hayang nyalametkeun ka dirina. Tapi boga maksud anu sarua jeung sawewe baheno. Sabab bareng jeung mecelengna awak Ratu Panghirut. Dua leungeunna eta jalma teh langsung ngolebat gancang ka arah beuteungna Gumara. Kukituna Gumara rikat ngagerentelkeun badana ka sisi sarta langsung ngagentakeun leungeunna pikeun ngaleupas teunggelan Talaga Surya. Tapi eta jalma kawas anu teu sieun kana teunggelan batur. Manehna henteu ngejat atawa nyieun gerakan nakis, malah mah terus ngolebat ngudag ka arah malaikat liang lahat. Dua leungeunna tetep ngolebat ka arah beuteungna malaikat liang lahat. Kawas anu geus apal lamun kitab hideung disimpen di belah dinya. Hut bret. Baju hideung di sajeroeun jubah bodasna malaikat liang lahat kababad ku cakar eta jalma soeh mani ngewag. Tapi eta jalma teu kaburu ngarebut kitab hideung anu kiwari geus katemong. Sabab awakna teh kaburu meceleng kasapu ku teunggelan Talaga Surya anu dileupas ku malaikat liang lahat. Gumara gancang nangtung. Manehna ngagebeg banona molotot neuteup ka jalma nu bieu kasapu ku teunggelanana. Anu nyatana mah teu ngaranapan tatuna naon. Eta jalma kalaka nangtung bari nolak cangkeng sarta seuring ngagakak. Bangsat jahanam. Sakuduna anjeun geus hipodaran harita basa di pasir Salamanglek. Sentak malaikat liang lahat bari sorana ngageter nahan amarah. Anjing memang bodoh ngancep kaulah hirup. Tapi geus salah kaya nyawa. Kaulah mah moal sabodoh kawas sajeun. Walau jalma nu nangtung hareupeun malaikat liang lahat anu taya lian, iblis rangkep jiwa. Iblis rangkep jiwa sabenerna mah geus bisa ngabebaskeun dirina tina totokan Arya Edan sawaktu malaikat liang lahat mimiti narajang ka Arya. Tapi manehna api-api tetep cicing ngadago waktu anu mernah pisan.
Sawaktu awakna katubruk ku Raden Mas luhur langit, iblis rangkap jiwa teh ngabentakeun panonna. Nya harita manehna ngarasa datang waktu anu merenah pikeun gerak sabab nempo malaikat liang lahat keur ngaranapan tatu sabab dihantem ti tilu jurusan. Raden Mas luhur langit harita ngagebeg nempo iblis rangkap jiwa ngabentakeun panonna tapi samemeh si aki-aki ompong nyieun gerakan. Tampilingan tarik iblis rangkap jiwa kaburu ngahanca kana pipi kemongna hiuk celebet. Ayah bangkiung blug. Raden Mas luhur langit teh labuh nangkuban di luhur keusik. Sedangkan iblis rangkap jiwana harita langsung bengolebat ke arah malaikat liang lahat. Tapi na gerakan teh kapiheulaan ku gerakan Ratu Pangirut. Embung lamun dirina kapiheulaan ku batur. Iblis rangkap jiwa nuluykeun kolebatanana. Sawaktu Ratu Pangirut ngahumbatkeun dua leungeunna ka arah beuteungna Gumara. Iblis rangkap jiwa teh langsung ngirimkeun tajongan anu dieusi ku Aji Batara Karangna ka arah beheungna Ratu Pangirut. Malaikat liang lahat sering ngadenge ucapanana iblis rangkap jiwa. Iblis rangkap jiwa, anjeun teh sobat kaula. Kaula geus nyiapkeun tempat anu ngeunah pikeun anjeun dina mangsa panon poe meletek isuk. Barina taya gunana hianat ka kaula mah. Anjeun geus pernah ngalaman kumaha rasana yang hareupeun kaula. Ngadenge kitu iblis rangkap jiwa ngahehe seuri. Kaula yang manusia anu babari bibita kurayuan anjeun. Anjeun geus tatu di jero. Jadi hade pasrahkeun kitab hideung eta ka kaula ayeuna keneh. Ku kaula bakal dipasrahkeun, tapi pasrahkeun heula nyawa anjeun. Rengse nyarita kitu. Gumara langsung ngelebat maju. Gumara apal pisan saha jalma anu harita keur disanghareupanana. Kusabab eta manehna teu narajang ti kajauhan. Leungeunna karak ngusap kana kitab hideung sanggeusna jarak dirina 5 lengkah di hareupeun iblis rangkap jiwa. Soranga guruh laun kadenge. Iblis rangkap jiwa apal sakumaha hebatna kakuatan kitab hideung nu dipimilik ku malaikat liang lahat. Sanajan manehna teh waduk sarta teu neurak diteunggeu. Kuat digebug, tetep bae lamun dihantem terus-terusan ku kakuatan anu rongkah, tanaga jero sarta luarna bakal beak. Sedangkan kekuatan di jero awakna teu bisa dialirkeun tanpa ayana tanaga luar. Kusabab eta, iblis rangkap jiwa teu wani gagabah. Sawaktu ngadenge sora anu ngaguruh laun, iblis rangkap jiwa langsung angkat dua leungeunna tuluy didorongkeun ka hareup. Pamiarsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukahan ku afiliasi Neng Shopee. Sakur saha wae anu palai balanja di Shopee tiasa ngalangkungan link anu aya dina deskripsi ieu dongeng atanapi ngalangkungan ngaklik produk anu aya di handap pojok ieu video nya. Boh buku-buku dongeng Sunda atanapi iket atanapi naon bae saparantosna lebet ka aplikasi ya. Lebet ka Shopee mah nya, mangga tiasa ngagaleuh naon bae bebas pamiarsa. Bade ngagaleuh segala rupi keperyogian atanapi sakahoyong pamiarsa mangga digaleuh nya. Ngagaleuh atanapi balanja ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Atur nuhun kana perhatosanana urang teraskeun dongengna. Parasat dua galombang sinar hidung tenggelan iblis kerak neraka ngahadang datangna galombang tengah wujud anu kaluar tina kitab hideung. Wud parasat desbrai sinar hideung paburisat ka kenca jeung kakatuhu kawas anu ditemragu hiji kakuatan rongkah. Iblis rangkap jiwa kaseret munur tuluy ngajengkang labuh
tapi kawas anu teu ngarasakeun naon. Aki-aki dugul begang teh langsung ngacenggelek hudang deui. Malaikat liang lahat ngolebat gancang kabelah katuhun iblis rangkap jiwa. Leungeunna ngusapan kitab hideung dina beuteungna. Iblis rangkap jiwa anu kakarak genangtung teu sempet pikeun ngakiwar atawa nakis. Saharita awakna mecleng tarik kasapu ku kakuatan anu kaluar tina kitab hideung. Kusabab malaikat liang lahat aya di katuhun iblis rangkep jiwa. Iblis rangkep jiwa teh maclengna ke arah kedung. Kalayang kejebur kelep. Iblis rangkep jiwa ngagejebur tuluy ngelarap asup ka jero kedung. Malaikat liang lahat gancang ngolebat ka sisi kedung. Dua leungeun anu ngeupeul diangkat ka luhur, siapikeun ngalupas tenggelan sakti talaga surya. Panona harita nitenan kayan kedung anu caina ngagolak umpal-umpalan. Layona Ratu Pangirut jeung Dewi Siluman katempo ngambang oyag-oyagan diulinkeun ku cai. Kamana si iblis dugul teh? Nah manehna geus tiwas kitu. Tapi lamun geus tiwas mana mayitna? Gerentas gumara dina hatena bari tetep nangtung di bibir kedung. Kusabab yakin lamun iblis rangkep jiwa teh can tiwas, gumara tetep ngadago di sisi kedung. Teu lila ngadadak layona Ratu Pangirut ngeblesat tarik ka arah gumara kawas anu dihiberkeun ku setan. Blesat. Nyangka lamun anu ngeblesat ka arah dirina teh iblis rangkep jiwa. Leungeunna anu katuhu tina malaikat liang lahat langsung ngagentak ngalupas tenggelan talaga surya burisat. Cahaya anu serap ka cida ngaburisat disusul ku gelombang angin tarik anu panas ka cida. Malaikat liang lahat ngaranjuk sewaktu apa lamun ngalayang ka dirina teh si horeng mah lain iblis rangkep jiwa tapi na layonna Ratu Pangirut. Bareng jeung ngalayangna layonna Ratu Pangirut, iblis rangkep jiwa muncul di luhur cai bari leungeunna langsung ngagentak ngalupas tenggelanana. Plesat angin tenggelan anu tarik sata panas datang di sana pun layona Ratu Pangirut. Malaikat liang lahat geus elat pikeun nyingkah sabab geus kaburu ngalupas tenggelanana. Tapina leungeun kencana masih sempat ngusap kana kitab hideung dina beuteungna. Sorang ngaguruh laun kadenge tapi tenggelan iblis rangkep jiwa kaburu datang. Wut ceger! Kedebut srod. Malaikat liang lahat ngajung ke labuh tuluy kagusur ka tukang. Getih beki rea anu ngucur tina bibirna. Di luhur kedung layona Ratu Pangirut kahantem ku tenggelan talaga surya. Mocleng tarik jauh tuluy nembrag bibir kedung di belah pentas. Tapi ka bibir kedung teh amrol. Satuluy na mayitna Ratu Pangirut asup deui ka jero kedung bari kulitna geus tutung. Bareng jeung asupna layon Ratu Pangirut ka jero kedung deui. Galombang anu kaluar tina kitab hideung tepi ka cai talaga. Biur cai talaga muncrat mani luhur. Bibir kedung di belah kenca jeung di belah katuhu ambrol rongsor kabeh. Mayitna Ratu Pangirut jeung Dewi Siluman tepi ka kapecelengkeun kaluar ti jero kedung tuluy ragrag di amparan keusik pentaseun kedung. Bari amarahna ngagugudag malaikat liang lahat gancang ngajengelek hudang tuluy ngagejleng ka sisi kedung. Tapi iblis anggap jiwa teh kaburu ngablesat keluar ti jero cai. Bari langsung bae raja ngagunakeun dua leungeunna ka arah sirahna malaikat liang lahat. Hiu putut. Malaikat liang lahat kapaksa nakis kedua leungeunna sabab jarakna iblis anggap jiwa geus deukeut pisan. Pamohalan pikeun manehna ngagunakeun kekuatan kitab hideung dina jarak anu sakitu deuketna.
hiu dudu. Dua pasang lengan diadu teas. Kumara ngadayak daga tukang dua lengkah, sedangkan iblis rangkap jiwa mah dadalik degan sakedeung tapi tuluy ajak deui. Blesat awakna ngablesat deui ka arah malaikat liang lahat. Ureup katuhuna ngablesur kana tarangna Kumara ngagunakeun jurus iblis ngabobok karang anu bisa ngancurkeun batu karang nu sakumaha teu asna. Kumara rikat nakis ku leungeun kencana hiuk des sewuk tenggelan gelap saketi ngadius tarik ngarah kana dada iblis rangkap jiwa. Iblis rangkap jiwa nu apal dadana diancam tenggelan hebat. Ngantep kitu bae dadana dihancam ku tenggelan musuh. Manehna teu ngakiwar atawa nyingkah. Tapi na sawaktu tenggelan Kumara rek keuna pisan kana dadana. Sukuna anu katuhu ngahemat ngirimkeun tajongan ngarengkah gunung anelanana. Hiu. Geduk wut blag. Ayo, ayah. Celeng kalayang gedebut blug. Dua jawara beda umur teh maceleng bareng tuluy dibanting tarik kana keusik. Kumara ngarasakeun dadana nyeri lain dikieuna eungap. Napasna sesek. Getih beuki ngucur tina bibirna tapi kanyerina teu dirasa. Kumara gancang ngalirkeun hawa murnina. Tuluy ngacenggelek kudang deui. Iblis rangkap jiwa anu sakujur badana teh jibrug baseuh rancucut ku cai kedung. Harita nguniang hudang beungeutna baseuh ku cai. Getih katempo ngalay tina salabibirna. Tapi sanajan kitu, teu katempo saeutik ge rasa nyeri jeung sieun tina paroman beungeutna. Leungeunna ngusapan beungeut jeung beungeut. Leungeunna ngusapan cai jeung getih dina beungeutna tuluy ngahehe seuri. Sakumaha ayeuna mah kakuaranjeun teh. Iblis kolot ieu teh bener-bener luar biasa. Kuat kacida aing kudu gagancangan ngarubuhkeun manehna. Sabab loba keneh jalma anu ngadago aing. Aing kudu ngajaga jarak tarung jeung manehna mah. Sangkan bisa ngagunakeun kekuatan kitab hideung. Mikir kapal badinya, Kumara gancang mundur ngajauhan. Bangsat, rek mawur ka mana sia ha? Ulah nyangka kekuatan kitab hideung bisa ngaloloskeun diri ajeun tina udagana iblis rangkap jiwa. Buah suku na ngagenjot kana taneuh blesat bae iblis rangkap jiwa ngablesat kawas hiber ngudag ke arah Kumara. Kumara seri aneh leungeunna gancang ngusap kana kitab hideung dina beuteungna, sorang ngaguruh ka denge laun. Dihareup Kumara iblis rangkap jiwa ngarasakeun awakna kawas ditumur ku hiji tembok batu anu kacida teu asna. Seleng kalayang gedebut. Iblis rangkap jiwa tibanting labuh nangkarak bengkang dina amparan keusik. Tapi henteu lila manehna nguniang hudang deui. Sanajan getih beuki loba ngucur dina bibirna, tapi aki dugul anu umurna ratusan tahun eta teh. Kawasan teu ngarasakeun ka nyerina naon, awakna ngolebat deui bae nyampe ka arah Kumara. Ulasa. Dina kayan kitu hiji bayangan beureum ngolebat datang ka tengah-tengah kalangan, kolebat jeleg. Atuh Kumara jeung iblis rangkap jiwa eureun heula ngeureunkeun tarungna. Duanana neuteup ka arah jalma nu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Hei dedeh. Eureun heula ieu gareleutna da capek ngagelutkeun jalma teh yeuh. Hei dedeh. Mending ge yeuh tah jajan heula kolak. Ibi ieu calan kolak tah. Aya kolak canil walu, cau nya deh. Aya kolak peuyeum sagala rupi tah. Ieu ge nyanak asinan di tah sareng gorengan sok jarajan heula ieu sadayana ieu. Sok mangga. Diborong ka mana ieu teh Kang Agus. Hehe dedeh. Pohara pemirsa. Kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu.
Pamirsa sadayana lampahan area edan si Jawara Bedog Malaikat dina lakon Warisan Iblis bagian ke-80. Sakurang teuneun heula atunya di handeuleum sieum gesan sampureun uang tunda dihanjuang siang gesan alaeun uang sampur deing di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos satia mancu satia ngandukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Atur nuhunnya salam baktos ka sadayana ka kulawargina anu aya nu nuju ngadarepong payuneun hapena sewang-sewangan. Sakedap aki satacan amit mungkur bade ngabsen heula nya anu para mancowor nu tos satia mairan dina pedaran nu kamari. Aya sawe Kang Rastim Hajim ti Karawang teh atur nuhun jempol sareng ecengna mani bareureum ya kanggo ngoleknya. Teteh Nuraini Silvina Dewi ge anu piski atur nuhun sauna sami-sami. Kang Undaka Panyawangan di Palihan Jakarta atur nuhun pisan amin pidoana. Kang Tajudin Pijit oge nya anu hadir teras. Atur nuhun di Palihan Sumedang Kang Dani Sujata oge hadirnya. Di Bandungna Kang Muhammad Satria nya. Teh Suliani oge di Cianjur Mekah Kang Wisnu Walyana di Ciroyomna Kang Prabu Arjuna di Palihan Banjar. Bagus Somandri Norojol 3 Garutna Ayam Made 95. Aki teh kabanjiran buku aki teh ngan sakedapnya surut deui mung sadinten. Alhamdulillahnya ya lumayan we nya beberes kalalotor. Kang Henen Philip oge nya di MS 13 Cibiru Bandung atur nuhun ka Helina Imutna ti Bandung sami nya. Rasna aya Manco Mania ti Palihan Ciamis satia nyarengan aki teteh sami malihah teh nya atur nuhun hadirna teras tos sababaraha taun nyarengan aki dugi ka ayeuna. Sami Kang Setia Budi si Jawara Kopi Sakti oge ti Tasikmalaya sareng Bu Dokter Yulina Beliana atur nuhun nyarengan aki dugi ka ayeuna. Vespa PTS di Garutna atur nuhun Kang Egi Hasan oge nya ti Pamijahan Bogor. Atur nuhun Kang Amin Aminuddin ti Garutna atur nuhun. Rasa saya koplok jadah. Aduh. Atur nuhun ya hadirna Kang Wawan Setiawan oge nya Kang Aan Tatang di Bandung. Kang Wawan Setiawan ti Uni Emirat Arab Cianjuang. Oke Kang Ade Sukarna atur nuhun ti Palihan Cicadas Bandungna, ti Palihan Cimahi Ki Master Kang Ode Mulyono, oge Kang Andri Juragan Senal ti Bogor. Atur nuhun pisan Kang aya teh Rusmiati Neng ti Soreang Bandung, oge Kang Asep Suherman nya ti Bekasi. Mancoki Waalaikumsalam Rampes alhamdulillah tos medade carios warisan iblisna di channel Kidagar Official. Hatur nuhun aki sauna mugi aki aya dina kawilujengan sinareng kauleuyan amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun ka sadayana atuh teu hilap ka anu sanesna oge nya anu henteu mairan tapi selalu manco hatur nuhun pisan kana hadirna oge kana sadaya pangrojongna. Pamirsa sadayana sakitu heula panginten nu kapihatur akina mit mungkur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.